terus orang cicilan gini kan ini. Cek Cuwin bari beki menguntang pageh karena dengan si Usrip. Mohon cece, tapi tenang baik, kendaya abdi. Tembak si Usrip bari jeung mahina oge nyepengan karena dengan Cuwin teh bagi pageh. Lantaran sabarana mah mahina oge ngarasa sieun. Cuwin ngarasa pigelang leunah rada nyeri lantaran si Usrip nyekelana meuni tarik teuing. Cuwin ambak, "Hih, nanahan nih maneh Usrip? Ieu leungeun kami nyeri, tarik-tarik teuing atuh maneh nyekelan teh. Sugan ngahaja maneh mah dipencet." Cek Cuwin bari rada ngepeskeun leunah. Apunten cece, saya abdi culangung, tapi abdi teh sieun Cuwin dirawel ku jurig. Jadi ku abdi cipangana bagi pageh. Cuwin rada ngahulang ngadenge omongan kitu teh. Terus pok mahina ngomong, "Bener oge omongan maneh teh. Nya daripada kami dibetot ku jurig mah, mending kene diceklan ku maneh. Sagoreng-goreng laga maneh, leuwih kasep tibatan jurig mah." Cek Cuwin. Si Usrip teu nimbalan ngan hatena ngagerentos. Dasar ontoror pisan eta Cuwin. Raja nyebut kain kasep, tapi dibandingkan yang jurig. Tapi geus kajen lah, lumayan bisa dicepengan oge. Gerentos si Usrip. Ari sora anjing anu babaung harita kadenge asa beki deukeut bae. Katambah ku ayana angin anu gelebug, asa karasa beki ketir bae. Tatangkalan pating prenot, sora dangdaunan anu katebak ku angin kadenge seah. Cuwin nya si Usrip beki ngarasa soak. "Usrip, eta sora anjing asa beki deukeut ka urang gini Usrip. Jeung eta teh angin geuning asa gede-gede teuing Usrip." Cek Cuwin bari leunah masih memuntang keneh ka si Usrip. "Oh cece, ieu awak abdi oge asa kadorongkeun ku angin. Asa karasa berat kaleng ka oge." Tembal si Usrip. Dan memang bener harita angin teh asa beuki ngagelebug nebak kana pelebah maranehanana. Malah saking tarik-tarikna angin awak si Usrip jeung Cuwin oge siga nu kadorongkeun ka tukang. Atuh kep bae si Usrip teh muntang kana hiji tangkal. Ari leungeun nu sabulahna narik leungeun Cuwin, nahan supaya awak Cuwin teu sampe ka bawah ku angin. "Nangkep ka abdi cece, ieu angin asa beuki ageung. Beli Cuwin kahiberkeun ku angin." Cek si Usrip. Ari dina kayan kitu mah Cuwin oge geus coba mikir kep bae dua leungeunna muntang kana cangkeng si Usrip. Nangkep meni pageuh pisan. Masih kitu oge, karasa awakna mah masih asa kadorongkeun ku angin lantaran angin teh asa beuki tarik. Cuwin beki pageuh bae nanangkep ka si Usripna. "Aduh, aya baga teu daulat ti aing. Raja ni tetangkep ku Cuwin dina kayan pibahayaeun." Cek si Usrip teu sadar ngomongna rada tarik. Atuh kadengeun ku Cuwin masih rada teu jelas oge. Cuwin nyentak, "Ngomong naon maneh si Usrip? Dusun maneh mah." Cek Cuwin. Si Usrip teu nembalan lantaran angin asa karasa beuki gede bae. Malah teu jauh di hareup mah angin teh siga anu muih, lir angin puyuh lilimbungan. Loba tatangkalan anu rabeng ka bawah ku angin tuluy muih di Jomantara. Cuwin jeung si Usrip beuki ruas beuki soak. "Usrip, ieu kudu kumaha urang itu tuh angin puyuh?" Cek Cuwin. Si Usrip oge bingung jeung beuki sasah, awakna beuki asa kadorong ku angin. Ngan keur kitu si Usrip inget kana omongan kolotna baheula, lamun aya angin gede kudu adan cenah. Atuh tuluy dina kayan kitu teh si Usrip adan nu ditarik pisan. Ari Cuwin saking kusieun-sieunna geus teu mikir deui kana naon, geus teu mikir kana karagap, manehna beuki pageuh nganangkep kana awak si Usrip. Si oreng angin gede teh teu lila, ret ret angin teh mimiti ngalitikan. Malah lila mah eureun pisan. Kayaan balik deui sabihara-bihari. Karasa jempling, saking jemplingna jangkrik jeung sato-sato sejena oge meuni simpe teu kadenge aya sorana. Dina kayan kitu Cuwin masih kena nangkep kan awak si Usrip. "Tos aman ayeuna mah cece, angin puyuhna oge tos teu aya." Cek si Usrip mimiti kadenge deui nyarita. Cuwin cengkat, rurat-reret, mainna membeureun asa rasain keneh aya angin gede kos tadi. "Nya geuning Usrip, urang teh salamet oge." Cek Cuwin. Can sadar hari leungeunna mah masih keneh nanangkep kana awak si Usrip. "Mohon cece, hampir bae abdi sareng Cuwin teh kena ku musibah, kahiberkeun ku angin. Untung Cuwin nangkep ka abdi, coba lamun henteu kabawa ku angin beureun cece teh." Cek si Usrip. Cuwin ngarenjag, karek sadar lamun leungeun manehna teh masih nanangkep ka si Usrip. Atuh buru-buru ku Cuwin teh dilepaskeun leungeunna. "Heueuh, tapi kami mah bener-bener beunah ku musibah si Usrip." Si Usrip kerung, "Tapi pan salamet cece. Buktosna urang teu kunaon ayeuna. Nanangkep maneh, pikeun kami mah musibah gede eta teh Usrip." Cek Cuwin. Kadenge omongan Cuwin kitu si Usrip nyerengeh. "Jeh, tapi dari pikeun abdi mah anugerah eta teh cece. Anugerah anu ageung pisan eta teh. Sangsara membawa nikmat di sedana mah." Tembal si Usrip bari nyerengeh. Cuwina cemberut, "Geus mantong lo bohong si Usrip. Hayulah teruskeun deui." "Sumohon, teraskeun ka mana cece?" "Dasar bolot maneh mah Usrip. Pancen kami teh urang teh rek neangan palebeh jeung nu sejena. Nah geuning manehna nanyakeun direk teruskeun ka mana si Usrip?
tembal Ciwiwin susip gara-gara tuh hatul. Haru hari Ciwiwin menikah kepisan hayang mere pelajaran kapal besa para kancate. Sakitu hampir bae main aja aing teh cilaka ka bawa ku angin gede. Kerentes si Usrip. Geus mantong ngomong gitu Usrip. Hayu kuat hindit. Lamun teu daek mau dibayar ku kami mah. Cek Ciwiwin deui. Ori dikitukeun mah si Usrip oge kapaksa nurut deui. Nya mangga atuh cece. Abdi mah hiringan bae. Hayu atuh cece. Tembal si Usrip bayi terus lempang di tihela. Ciwiwin gawat nuturkeun udah tuluy lempang pinggireuna. Si Usrip ngareret. Sok atunya pengadil ke abdi cece. Cek si Usrip bari ngadorkeun leungeunna, tapi ku Ciwiwin langsung dikeplak. Teu kudu si Usrip ngeunaheun bae maneh di ceklaan mah. Tembal Ciwiwin bari nepak leungeun si Usrip. Cak urang tunda heula sakedeung. Caturkeun kayaan tua kampung palebe Pak RT Mang Boil jeung Mang Uman anu basa tadi kabehana lalumpatan sieun lantaran nempor di wajuragan samin anu keur kakalayangan basa aya jastana teh. Sampai di hiji tempat teu jauh ti mah tua kampung kabehana reureun napas nama hegak ari tuurna oge karasa leuleus. Malah palebe mah nepi ka ngadeprak ku leuleus-leuleusna. Aduh, untung urang kabehan keburu lumpat. Lamun henteu bisa dikerekep ku juri urang kabehan teh. Cek tua kampung kadang mimiti nyarita bari jeung haheho pakating ku capek. Ya bener. Tapi kumaha di Pak RT salamet tuh. Lantaran tadi teh sadang ngagoak. Sigana Pak RT teh bawa dikerekep ku jurig. Cek palebe bari diuk aniprak ari matana rurat reret nengan Pak RT. Aya kuring salamet palebe. Tadi kuring ngagoak teh lain dikerekep ku jurig. Tapi dengan kuring gegel tak Mang Uman. Tembak Pak RT anu sarua mahena ge geus aya di dinya. Kabehana ngareret ka Pak RT. Nya syukur atuh Pak RT. Masih mending kan digegel ku kuring daripada digegel ku jurig. Cek Mang Uman bari rada nyerengeh. Pak RT sakur meletet ka Mang Uman sedangkeun sejenna mah caricing. Meureun ngarerehkeun ka sape. Penting bagi karasa tiis sora jangkrik jeung sato-sato sejenna anu tadi simpe ayeuna mimiti kadenge deui rame. Malah sakali-kali kadenge sora manuk beuk anu ngasada. Palebe jeung sejenna masih keneh caricing di tempat eta. Teu dilapok kadenge deui tua kampung nyarita. Ayeuna pidakueun urang saterusna kudu kumaha ieu? Cek tua kampung. Palebe Pak RT Mang Uman jeung Mang Boil sedih reret. Kumaha cek pendapat palebe? Ayeuna urang rek kumaha? Nah mending baralik teh mending kumaha? Pak RT kalah nanya ka palebe. Ari cek kuring mah mending baralik bae ka imah. Da bukti ari nempo jurig mah urang teh pan kalah kalabur mata kusilakaeun eta teh. Mang Uman miheula nyeletuk ngomong samemeh palebe nembalan. Nya, daripada urang silaka dikerekep ku jurig, mending ka imah bebe rek naon atuh bari nage nyar-nyar bae pisilakaeun. Mang Boil ilu ngomong, ari palebe masih keneh ngahulang. Tapi kumaha lamun Ciwiwin bener-bener ngadukeun urang penuh berwajib lantaran teu bisa manggihannya Mas Ana. Cek palebe ka kadek-kadek ngomong. Ngadenge jawaban palebe kitu nu sejenna jadi ngaharulang. Nya, jadi bingung urang kieu carana mah. Cek tua kampung. Nu sejenna masih keneh caricing tapi teu dilapok Pak RT ngomong deui. Lain, ari tadi saha nu ngomong lamun urang tataranjang cenah jurig sok sieun. Cek Pak RT. Kuring nu ngomong kitu mah. Eta ge kuring teh ngadenge omongan cek kolot kuring baheula. Cek Mang Uman. Tah. Kumaha lamun urang dicoba bae. Kapan urang tadi teh can nyobaan da kaburu lalupatan manten sarieun. Cek tua kampung. Ngadenge omongan tua kampung kabehana caricing deui. Bingung jeung mang meureun teu lila. Palebe pok ngomong. Oh ya bener oge omongan tua kampung teh. Urang ulah waka mundur sameh perang. Salahna urang nyobaan deui heula tataranjang sakumaha anu diomongkeun ku Mang Uman. Kumaha satuju teu? Cek palebe. Kabehan sedih reret deui. Tuluy kadenge Mang Boil nyarita. Tapi kumaha lamun urang geus tataranjang oge jurigna teh sieun malah udag-udag deui ka urang. Cek Mang Boil. Tua kampung langsung nempas. Lah Mang Boil langsung bae nyerah, tah can oge dicoba. Ari cek kuring mah bener omongan palebe. Salahna urang nyobaan deui. Sakumaha anu diomongkeun ku Mang Uman.
urang cuang tataranjang hayang nyahongkoh bener teu jurig teh sieun namun urang tataranjang, cek tua kampung. Mang Uman jeung Mang Boil geus rek ngap ngomong, tapi tua kampung langsung nempas deui. Nya eta mah kumaha cek Mang Uman jeung Mang Boil bae. Lamun teu satuju nya jig atuh ka ditu kari mah sugan bae kawenehan jeung jurig juragan Samin. Kukuring mah moal ditulungan. Hop bae lah ka dia, cek tua kampung setengah ngancam. Ngadeng ngomongan kitu mah Mang Boil jeung Mang Uman teh langsung balem. Maranehna geus teu baroga dipilihan, rek balik duaan jadina da tiludeung. Kapaksa atuh duanana oge jadi nama nurut ka tua kampung jeung nu sejena. Ji ulah kitu atuh patua. Sok langsung bae patua mangambek. Cek sah kuring teu satuju. Kuring mah tetep rek sauyunan jeung patua jeung nu sejena. Duka tah hari Mang Boil mah, cek Mang Uman. Iji kuring ge sarua patua, kuring ge satuju. Cek Mang Boil. Nya atuh syukur ari kitu mah ayeuna urang atur deui siasat. Nya maksudna mah supaya urang hasil rumah Nyi Mas Anah, cek tua kampung. Nya bener kitu, ayeuna kumaha pendapat Pak RT? Kumaha maksudna atuh Palbe? Ih, ari Pak RT belet. Kapan urang teh keur nyaritakeun urang teh cuang lewat jurig tuluy di rumah Nyi Mas Anah, cek Palbe deui. Ye atuh kitu, saperti tadi bae. Urang cobaan tataranjang, terus cuang balik deui ka astana. Cuang teh angan rieu juragan Samina, lamun kapanggih cuang tewak. Nya kitu bae bener. Tapi cek kuring mah yeuh, urang cuang tataranjangna ti dieu mula. Da lamun geus di astana mah pasti gugup manten. Lamun bener jurigna tuluy lumpat nempo urang tataranjang cuang tewak, satuju teu? Cek tua kampung. Nu sejenna kompak ngaromong satuju saur manuk. Satuju. Satuju lah kuring deh. Tembal Palbe jeung nu sejenna. Nya atuh ari geus satuju mah, ayeuna cuang baru ka baju jeung calana urang. Terus cuang balik deui ka astana. Cek tua kampung bari tuluy manehna pangheulana muka baju jeung calanana. Atuh geus tempo tua kampung tataranjang mah Palbe jeung nu sejenna oge ieu tataranjang. Sanggeus kabehana tataranjang tuluy lalempang rek balik deui ka astana. Tapi anggar bae ari lempang nama padorong-dorong parah jembung ti heula. Cag urang teu da heula sakedeung. Angin peuting ngahiliwir karasa beuki nyecep nandakeun peuting geus cedak ka janari. Kaayaan di lembur Ciaur beuki simpe, malah asa teu kadenge soro jalma anu batuk-batuk acan. Dina kaayaan kitu, Ceuwin jeung si Usip masih keneh leumpang, pagigir-gigir rek buru ka imah tua kampung. Nya tujuan Ceuwin mah hayang mere pelajaran teh ka tua kampung sapara kanca. Moal cenah aya dititah maloroh Nyi Mas Anah anu dibawa ku jurig pocong Juragan Samin malah kadengena kalabur ka imah tua kampung. Keur laleumpang kitu katampo ku Ceuwin jeung si Usip aya ringkag jelema sababaraha urang sigana keur laleumpang. Nampo kitu Ceuwin langsung menarik leungeun si Usip bari ngarandag. Areuna Usip, terus tempo ku maneh? Siga aya ringkag jelema, tuh tempo tuh. Cek Ceuwin bari leungeunna tutunjuk. Mohon cece ku abdi ge tos katinggal, tapi teu acan jelas hanya. Sigana mah tua kampung jeung nu sejenna tah. Ayeuna ku urang cuang gawean. Cek Ceuwin deui. Ari tina ringkag mah muhun ce sigana mah tua kampung Palbe sareng nu sanesna. Ayeuna urang kedah kumaha ngagaweana cece? Tanya si Usrip. Kieu Usrip, pan tadi urang teh geus nyokot mukena ti Mas Sigit. Ayeuna mana mukenana? Aya ieu ce, ku abdi dibelitkeun kana cangkeng haja meuti ragrag. Nya syukur atuh. Kumaneh pake tah mukena dibawa kumaneh. Kami oge sareng rek make. Terus maneh ini tuh kabelah ditu tuh. Pegat di balik ditu. Ku kami rek disingsinan ti belah dinya. Lamun dalempatan kabelah ditu, pegat singsinan kumaneh di dinya. Keun ka kasoak ka kapok, ngarti teu Usrip? Oh, ngartos atuh ayeuna mah cece, si horeng anak mukena ka Mas Sigit teh kanggo nyingsinan tua kampung sareng nu sanesna. Nya geus ulah bomong. Ayeuna guat laksanakeun perintah ti kami. Siap, laksanakan cece. Tembal si Usip bari tuluy maehna guat ngalahan mukena anu kumanehan dibelitkeun kana cangkengna tuluy rap dipake. Kitu deui Ceuwin maehna oge guat make mukena. Geus kitu mah katampo bae Ceuwin nya si Usip teh mending ngablegedeg bodas-bodas persis besi ka jurig pocong. Ayeuna guat maneh idik kabelah ditu Usip, tapi lempangna sasalingkeran ulah sampe katempuan ti hilah kumaranehanana. Cek Ceuwin. Mangga cece, siap laksanakan pokona mah. Tembal si Usip bari tuluy indit cak kumaha parentah Ceuwin. Sanggeus si Usip indit, Ceuwin oge tuluy leumpang sasalingkeran rek ngisinan tua kampung sapara kanca. Saking ku sumanget-sumangetna Ceuwin geus poho kana rasa tiludeung tadi.
pihak sejen tua kampung jeung sejen oge masih keneh laleumpang bari jeung tataranjang kabehana oge bari laleumpang kadenge kerendengan ngarobrol. Jadi kumaha lamun geus pange jeung di Juragan Samin teh patua nya maksudna mah urang kudu kumaha cek Pak RT kadenge cumarita bari leumpang. Kieu Pak RT lamun jurig ngalumpat nempo urang tataranjang kieu berarti jurig teh bener sieun sakumaha omongan manguman tah ku urang kabehan luat diudag tuluy tewa cek tua kampung. Iya bener kuring satuju tapi kumaha lamun jurig mah teh sieun cek Palebe. Ya kali kabur be atuh Palebe gampang cek tua kampung. Teh kumaha ayeuna mah tua kampung teh siga sumanget pisan hayang mewak riwa Juragan Samin teh kabehana saratuju. Dina kayan kitu ceuwin anu geus make mukena geus beuki deukeut bae kamanehanana. Tapi ku ceuwin tua kampung jeung sejenna teh masih keneh ngan saukur katemporing gagna bae. Keun sia tahu rasa sia kabehana oge. Bere pelajaran ku aing masih kakak kapok. Berentas ceuwin bari terus ngalengkah leumpang. Ceuwin terus leumpang sasalingkeran bagi ngadeuketan. Barang geus deukeut, ceuwin ngarenjag kaget lantaran ayeuna mah kumayana katempo jelas tua kampung saparakan teh tataranjang teu make baju-baju acan teu make calana. Atuh ceuwin teh meneuwas langsung nutupan beungeut era teu sadar maena ngajerit. "Au, sia kareling." Cek ceuwin bari nutupan beungeut. Tua kampung jeung sejenna kaget ngadenge sora anu ngajerit teh ret kabehana ngararet ka Palebah datangna sora. Ari breh katempo anu bodas-bodas ngajerit gedeg. Atuh ku tua kampung jeung sejenna mah disangka bae ceuwin teh bener-bener jurig. Eta jurigna. Cek tua kampung tutunjuk bari nu kagrengkog lantaran main oge ngarasa sieun. Hayu atuh jurigna cuang tewak patua. Cek Pak RT tapi main oge sarua rang kagrengkog. Ari Palebe Manguman jeung Mang Boil leumpang ka ketepan sigan heueuh. Malah Palebe mah ngagorowok. "Hayu kapung, cenah rek ngepung. Hayu buat kapung." Cek Palebe. Ngadenge kitu ceuwin malik leuwas. "Waduh, cilaka. Bening ayeuna mah moranian mana sate. Lamun heueuh marane newak aing bisa bahaya. Komo keur tataranjang gitu mah. Cilaka lamun kieu carana mending aing kabur." Kerentas ceuwin balik tuluy pertek bae mah lompat kabur. Nempo nu bodas-bodas malah kabur, Palebe jeung sejenna malah beuki sumanget hayang newak. Tuh bener tempo. Urang tataranjang mah jurig da kabur, keuat kepung. Cek tua kampung bari mahena panggeulana ngabertek mudag. Atuh Palebe jeung sejenna oge geuat ilung mudag bari pating corok tewak curig cenah. Atuh madenge kitu ceuwin beuki sasah bae, lompatna beuki cepet menit teh sirikna notog-notogkeun maneh. Da sieun katewak. Di sejen pihak si Usip oge heran nampo ceuwin anu rek ngisieunan kalah kabur. Be, eta ari ceuwin, ongkoh rek ngisieunan, geuning manehna kalah kabur. Tapi bobo anu rek disisieunan ku ceuwin teh lain tua kampung jeung sejenna tapi jurig buktina ceuwin kalah kabur. Waduh cilaka lamun kieu carana mending aing nyelamatin maneh. Kerentas si Usrip tungtungna mah si Usip teh kalah jadina kabur lain nulungan ceuwin anu keur diudag-udag ku Palebe saparakanca lantaran disangka cilik teh. Kan waktosna seep ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin hapunten kakirangana. Mugia katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.